Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, kebahagiaan. Malam hari ini kita lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat ibu-ibu. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Ibu-ibu yang jawab salam kompak, saya doakan punya mantu orang kaya. Kenceng mata duitan sih. Ada pantun buat pemuda. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke rumah penghulu, kamu masih pada sendirian. Eta nu surak can laku eta. Wasani aula indal basroh. Salam kedua lebih utama dari salam pertama menurut ulama-ulama kapungkur. Lamun cek si Repa teamah jeung si Boy. Salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang. Rodu salam ibadatun, ngajawab salam hukumna ibadah. Kebasim kuring rekuluk salam sawang sulandei. Jabi makabok RW keur ngenyot rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali baik. Ajan 5 kali genohes, mamul ngejawab ieu. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyyul muzdaba sahibus syafa'atil uzma. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra, amma ba'du. Qala azza wa jalla fi ayatihil karimah al-muwafiq li hadhil walimah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Walidha qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salam kehormatan disanggakeun kasadayana para alimul ulama, para kiai, para tokoh agama, baik anu sepuh maupun anu anom, anu hapunten tetiasa disebatkan satu persatu namina. Urang doakeun guru-guru urang sadaya, mugia sadayana sing diposkeun yuswa anu barokah. Segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, min a'lal wilayah ila adnal wilayah, khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran anu sami kusim kuring dipehormat, teristimewa segenap panitia PHBI masyarakat Kampung Kadutomo yang diprakarsai oleh para pemuda, yang didukung oleh orang tua. Urang doakeun mudah-mudahan ieu pemuda sakampung Kadutomo ku Allah sing disarolehkeun. Amin. Teu cukup ku amin bae.
Salajan ngageblok amin baik tilok salat tilok ngaji mah pajuhun terus. Bener kan toh? Dan mudah-mudahan bae sing disolehkeun. Amin deui Pak. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah anu Mahal Ghafur, anu mana alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya masih dipaparini nikmat terutami nikmat iman Islam. Sehingga melalui nikmat tersebut urang sadaya tiasa silaturahmi. Mugia silaturahmi urang sadaya di awal dugikeun ka akhir dijadikeun wasilah atanapi sababiyah uihna urang di dieu dihampura dosa ku Allah. Shalawat beserta salam mugia selalu tercurah ka paduka alam yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugia orang diangkat umatnya kenging syafaatna jaga di poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Waktos tos tunjukkeun tabu 12 kurang sajam setengah. Kuat ingat di sampai jam 12 sampai jam hiji. Oh ngondang dan ngontrak kuat sampai jam 12 sampai jam hiji. Bow kurang karutomo asohon berarti orang dia ahli ngabohong. Eta nu ngomong sampai jam hiji tilok ngaji ta. Sampai tadi jujur baik kiai kuari mata ngaji teu kudu kebal. Singkat, padat, balik, mawa ilmu manfaat. Iya banget besek sih ya. Aiku lama teka bagian berkat itu masalah nu penting balik menang amal usul ya udah dia. Aiku minta yang doang amplop gitu loh dosa. Ngaji mah teu kudu kebal bahkan teu kudu 60 jam. Terus terang baik ulama tadi lembur kiai aya pangajian telok 0 jam 0 banget. Bener. Mata eta kiai kudu paham lamun ngaji ulah 0 jam 0 banget. Betul. Lamun banget jamah geus rada kereng geus eureun. Sob ciri banget jamah kereng eta nita eureun kiai kudu paham. Ieu mah goblok bae ngaji masyarakat geus terang dah tuh eta ka moal enak kiai ditinggalkeun. Terus tacan dia kan. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat as'adakumullah. Peringatan Isra wal Mi'raj merupakan satu peristiwa terbesar dalam Islam. Bahkan tercatat dalam sejarah, tertukil dalam kitab, peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan ulama ahli balaghah ngahukuman eta ayat surat Al-Isra yang diawali dengan lafaz tasbih dingaranan ayat ta'ajjub. Naon cenah ngaran ta'ajjub menurut ulama ahli balaghah takrib ta'ajjub ialah infi'alun nafsi inda syu'uriha bima yakhfa sababuhu wa idza dhahara sabab batala al-uzbu. Kaharti tante suka ciri dicipna ge ata kita ngaji kolot mah hese angel katemu babari kapok ngaji kolot ieu barho bubar bepo. Nah kita orang Ciboja ngomongan lah biasa bae kayak ulah gitu ka anja eta kiai mah kayak sangga jubur-jubur barang baik kan kayak mah biasa bae. Peristiwa Isra wal Mi'raj ialah kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Teka harti ku pikir, teka hontal ku akal, memeh akal sabab musababna. Tapi ketika zahir sababna, leungit kagetna, leungit ta'ajubna, itulah perjalanan Isra wal Mi'raj.
Geus ai Isra wal Mi'raj mah urang unggal tahun Tapi lain hal. gitu ngan ieu ulah nampo tah di dieu panitia mawa tema ieu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Al Amin Al Munibin Kampung Kadutomo Desa Sindang Karya. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan serta meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Minggu 19 Februari 2023 penceramah Ustaz Dili dibaca pula KB. Kaboklah menang nyieun eta. Naksen menang mayar bener ke? Asana uruna gede dulu sih. Oh, jahes aja lemah kuari mah. Bener tuh. Omo kuari urang keur usim paina. Ieu kuari ka di mana-mana ge ieu kuari loba lalaki polongo. Loba dicarekanan ku pamajikan. Popolongoan bae. Gitu. Peringatan Isra wal Mi'raj panitia mengambil tema mari kita tingkatkan iman dan takwa. Kalau bicara iman berarti kita mengacu kepada tauhid. Kalau bicara takwa berarti kita mengacu kepada fikih. Dalam arti iman dan takwa dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Yang ketiga panitia ngambil tema mari kita meladani akhlak Rasul. Rada sih oleh eseta panitia. Lamun urang hayang nurutan akhlak Rasul. Contoh bileletikan ya gelanan. Eta Rasul mah bisa nyumputkeun ka isin batur. Dina riwayat cenah kita. Pas dina ba'da salat maghrib Rasul kumpul jeung para sahabat. Eta ba'da maghrib Rasul kumpul jeung sahabat mun urang teh mengaji aya sahabat Rasul anu mules beteulna akhirna mejus kuakna ai sawara teu kadenge ai bau haram jadah pan eta sahabat haliu da ieu waktu nyaho dia badeng todok siling tuduh cek nu iya cek nu itu eueuh nu ngaku kabeh. Nah ieu gagahna Rasul eta anu muakna mah nyambieuh beh kunaon ku ikhlas-ikhlasna meureun eta cek sahabat anu ngomong kieu rok lamun ieu kuat eueuh nu ngaku geus ieu bae burunganan urang cirikeun bae. Bila mendatang waktu sholat isya aya nu ngalauduh berarti sia eta anu muak. Aya nu muak ka, aing cilaka ieu. Diraku aing salat isya teu ngalauduh ieu. Kitu. Modal lain jurusan ieu jeung muak eta. Pokona mah cirikeun nu isya ngalauduh berarti sia eta lamun nu ngaku mah. Paneta nu muak ka eta bingung. Tah ieu gagahna akhlak Rasul. Cek Rasul sahabat mohon Rasul dek teu kula dibere kabar naon saha-saha jalma anu ngabogaan wudu kemudian datang waktu sholat wuduna dianyarkeun maka Allah bakal mere 10 kabagusan tina hiji kabagusan ku Allah dilipat gandakeun jadi 70 kabagusan geus tina 10 kabagusan ku Allah jadi 700 kabagusan geus saha-saha jalma anu boga wudu datang waktu salat dianyarkeun deui wuduna berarti eta jalma boga 700 kabagusan kumaha sahabat daek cek tulobaan daek menunggu papang harusna aman naik urusan aja naik atuh ngalau kabeh tah ieu gagahna Rasul jadi bisa nutupan ka isin batur ari urang mah pan lain dalam riwayat lain Syekh Hatim Al-Aswam beliau mendapat laqab Aswam dalam arti torek padahal mah teu torek teu naon jadi riwayat nanti apanya nu sok diaji ku guru urang eta Syekh Hatim aya nu nyemah awewe geulis maklum dihareupeun kiai ieu isin itu
jadi hormat ka kiai teu wani neulebeungeun kiai doge geus kumpat kimpet bae jadi isin dia dasar mah isin palebah kumpat kimpet maju sakali ade harusna jejut bae itu paneta geus eta ka dasar isin muak sakali kumaha cek sehatin pura-pura teu ngadenge cek sehatin neng abah mah lamun ngobrol kudu harus teu kadenge ngomong naon bieu teh cek bikang berarti kuak aing teu kadenge aman aing di eta menang lakom al asom tidinya jadi bisa nutupan ka isin batur beda jeung urang sehatim al asom diangkat ku Allah jadi wali karena diantarana kelebihan anak bisa nutupan ka isin batur beda jeung urang mah tuh di mana hore gitu isin batur kagorengan batur dibuka ibu bapak hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat as'adakumullah melalui tema di atas simkuring ngambil simpul nabae kula rek nanya ieu ka urang dieu kira-kira hayang ieu salamet hayang salamet nah jajager ngomong nama lamun hirup hayang salamet modalna patokanana agama sesuai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam instruksi kieu asyaratun minal khisali aya 10 tina pirang-pirang perkara di mana eta jalma ngabogaan ciri 10 perkara maka ieu jalma bakal disalametkeun insya Allah. Jadi ayat 10 perkara cek Rasul kunci kasalamatan ngan ieu 10 dibagi 2 5 cirina di alam dunia 5 cirina di akhirat geus urang bahasna ieu bae non ngaji lamun penting ting mah teh enak itu pokoknya kulaka ya awak rada kurang sehat ya itu maka dah baik kula ngariung bae bener tadi mah kulaka ulah anak kula pamajikan kula meong ge kana lauk geus maliheur lauk meong bae ge meong kula geus kieu kana lauk meong kula kumaha kula ngeneta berkat horeng loba ge jarang jangkep kadang-kadang eta berkat aya hulu eueuh pingping kadang-kadang aya pingping eueuh hulu paseaan aku lah masih dikeun pingping dia balik di dia mah ayat 10 perkara ciri keselamatan 5 diantarana di dunia mana ciri keselamatan di dunia no pertama saur Rasul al ilmu wal ibadah war rizqu minal halali pertama modal manusia ketika yang selamat yang pertama ialah al ilmu nah sababna ilmu teh modal pokok ketika manusia hayang salamat maka eta jalma hirupna kudu boga ilmu urang dia hayang boga anak soleh hayang boga anak soleh hayang pasantren kun kadenge lain bisi torek dong aing mah ari ngomong hayang boga anak soleh ari anak teu di pasantren ke di mana soleh bener kan tuh ya lamun urang dia hayang menang totongkol musuhna kudu ka laut menang ke gitu tongkol ieu mah ari musuh hayang totongkol ari musuh di tengah leuweung bayawak dia menang ge bener kan tuh ya ilmu yang pertama manakala manusia hayang selamat sehingga Rasul nyatakan ilmu merupakan modal pokok man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi
jelema hayang sukses dunia kuncina ilmu, hayang sukses akhirat kuncina ilmu, hayang sukses dunia akhirat kuncina kudu ilmu. Deuleut ge jelema-jelema nu boga ilmu, guru-guru urang, kiai-kiai urang, eta buku boga ilmu. Oke. Naon aya kira-kira kiai susah eueuh? Geura ge deuleutkeun teh. Naon aya kira-kira ustad anu masakat Allah, kiai mah kabeh ge sugih. Barokah ilmu. Oh, naon aya beda cenah kiai susah eueuh. Kiai mah kabeh ge sugih. Eta cenah kiai di lemur kula aya ustad cenah susah tacan. Oh, tacan sugih naon salah kula ngomong. Jeung eta barang sakula mah eta kiai mah sanajan kiaina goreng pamajikanna menggelis bae itu kula pamajikan kula di mah duhay sabarawa Allah nu ngaranna kiai cenah pamajikanna goreng Allah sanajan kiaina goreng pamajikanna mah duhay bener tanto eta cenah usah di lemur kula aya usah cenah pamajikanna goreng nasib dah wese nasib dah maka mubrong ngaranna ge geus modalna kudu ilmu ieu urang dieu hayang naik keimanan, hayang kuat katakwaan, caduk kudu kapanggih lamun teu daek geus inti tina peringatan Isra wal Mi'raj yang pertama yuk kita kompak neangan ilmu insya Allah ngeun kuara rese ieu kuara ana ngaji bener tanto bener di lemur kula ge ka eta pangajian ieu urang di dieu sok malam naon ieu pangajian anak hah malam Jumat sok aya kira-kira 100-an gitu bohong bisul teh Allah di mana orang eta nu daek ngaji cek ulah masa sajuri guru ngomong oh gitu kecuali ibu-ibu bener kula jujur kana ibu-ibu kalau ibu mau kompak di mana-mana ge gitu mana-mana ge oh mau ibu di dia oh mau awe dia mah ciri awe kurang dia awewe soleha oh bantulah marake tiung bajuna paranjang di lumur batur mah eta teh anu make tiung anu make baju panjang eta mun aya pangajian doang di lumur batur mah di lumur batur mah oh di lumur batur ya gitu salah kalau ngomong kudu daek ngaji. Syekh Abdul Qadir menyatakan al ilmu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman akan bertambah manakala ibadah, iman akan berkurang dengan maksiat. Iman akan kuat dengan ilmu, iman akan lemah dengan bodoh. Geus lamun urang dieu hayang kuat keimanan, cintina kudu daek ngaji. Nu matak wajar Sayyidina Ali ngomongkeun kieu, salah satu manusia akan jatuh pada kerusakan manakala ia punya prinsip yang pertama al-qanaatu bil jahli. Manakala manusia hirup qanaah ku bodoh. Eta bodoh kan kabagi dua, aya bodoh basit, aya bodoh murokab. Cek kolotnya mah aya bodoh alewoh, aya bodoh atotoloyo. Anu kasebut qanaah bil jahli jelema teu nyaho kana hukum Allah tapi teu daek ngaji. Geus urang dieu kudu rajin ngaji. Tadi teh cenah kita tanamkan tanda cinta kepada Rasul, eta bogoh ka Rasul, cinta ka Rasul melalui syarat. Bagaimana yang disampaikan oleh Imam Qusairi menyatakan bahwasana anna mahabbatallahi wa rasulihi gitu tak la yahsulu illa bi mahabbatil ulama. Cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah tidak akan berhasil terkecuali kudu cinta heula ka para alimil ulama. Ibu-ibu resep ka kiai
Ibu-ibu resep ka kiai sabogoh ka Allah moal bisa, bogoh ka Rasul moal bisa, terkecuali kudu bogoh heula ka para ulama. Saya tanya, Bu, Zaman pasti. lamun neng ya aa gitu. Tuh lah udah kene ieu. Bu, ibu resep ka kiai, resep ka ulama. Ah, coba kula rek ngetes. Bener kan teh urang ieu bogona ka kiai. Tadi dia guru urang anu nyampaikan sambutan dasar. Saha ngaranna? Atuh bieu teh nu kaset dina ge. Oh. Saha nyebut geulisnya? Eta urang dia ibu-ibu sok diajar ngaji poe naon? Poe Senen. Nah ieu contoh ieu. Bener teh urang di Rohman di Bogor ka kiai resep ka kiai. Ibu-ibu lamun ka pasar sok ka pasar mana? Tarmeneh. Cek salakina kieu min Sarmina pembajikan ini. Aya teh Sarmina aya. Naon Kang? Los dia ka pasar. Ieu dia duit 100.000. Jeung naon ka pasar dia ka itu beakeun ku dia. Beli bakso, dia beli baju, beli celana, beli sendal, beli lauk, pokoknya mah beakeun begu dia 100.000. Jawab sing jujur teh. Teteh dibere duit 100.000 ku salaki gede ta leutik? Gede ta leutik? Leutik cenah ge Kak. Kudu mikir eta Kakak. Mare duit ditah ka pasar 100.000. Atuh leutik, gede ta leutik? Leutik. Nah. Begitu pas poe Senen cek salakina min ka dieu ge. Naon Kak? Pan ieu dia poe Senen atuh buku. Ieu dia duit 100.000. Eusikeun ku dia kana Eropa kana Kiai Rohman. Jawab sing jujur, ngeusian koropak kiai 100.000 gede ta leutik? Gede ta leutik? Karena kiai resep tah henteu. Di koropak 100.000 gede teuy. Ai kitu biasana sabaraha? Munasabah guru teh kira. Aram jadah ya urang ieu. 2.000. Masya Allah. Bogoh ka Allah, bogoh ka Rasul moal berhasil terkecuali kudu bogoh heula ka para alimil ulama. Itulah warisan Rasul. Urang kudu mahabbah, urang kudu resep ka kiai, ieu mah kiai di guruan ongko, unggal minggu diteangkeun, giliran waktu ngaji kiai ngaji kelah ngobrol. Maka kula mah jujur bae kilo mana eta ngaji di imah kilo kitab gede teu bisa untung ngajina. Sok naon capek. Nan capena urang ngaji hese maca kitab nyurah jeung sajabana ibu-ibu mah. Urang ngaji si eta mau ngobrol. Kadang-kadang nu haram jadah mah. Itu mati segala macam. Pengajian ngomongkeun. Mun diomongkeun salaki. Aneh kula kana teteh. Lemur kula ieu mah cek rusa urang min pangneng salaki dia datang dah ya aja salaki dia kabau teu balik dia 3 bulan gawe nama laju balik dia kuat mawa kanjut doang cek kula syukur ka bawa kanjut saya duit sapalas di kanjut rengsek teh itu cek rusa urang Aisyah lagi dia pengen datang orang salah kain mah dia gawe kurahan dia kurahan oleh kado kucing dosa orang komo salah kain mah dia teka dulu sakit tuh jangkung gede teka dulu iya penyakit ibu-ibu ya ngaji nama rajin ngen ngomongkeun jelema leuwih rajin kadang-kadang kiaina sorangan diomongkeun aing maneh kalau kana ustaz naon nyieun pas santren bae cek kurang meninggalnya nyian imah ya jauh nunggu sih empek nunggu sih cek kurang mah mere tuh naon cek kurang meninggalnya makan pamajikan ya wah aneh tak kena usah eta cik tuh kebal diliwat pamajikan kiai tuh deh pamajikan awakna yang disergi jadi negara usah geram-geram aja
Masya Allah teh Sarmina eta di guruan ongko diomongkeun ongko ieu panyakit ibu-ibu ieu gitu. Oh Allah urang dieu mah bos soleha urang insyaallah urang dieu mah moal aya nu ngaku. Yang pertama manakala manusia hayang saramat al ilmu cek Rasul modalna ilmu. Sabab naon saur Rasul ibu bapak eta urang hirup bodoh cilaka lagi 12 sampai Rasul menyatakan Allahu ya begitu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah murka besar, Allah bendu kasaha kulla alimin bid dunya akan setiap manusia yang pintar akan urusan dunia. Bisnis nak gagah, dagang nak hebat, dunia nak ngayapa ngan hanjakal. Jahilin bil akhirah sia tak teu nyaho kana rukun salat aja. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Na'udzu bilah geus lewat peringatan Isra wal Mi'raj ibu na ngaji bapak na ngaji. Ibu-ibu hayang ka surga daek teu diberi ilmuna daek ngamalkeun daek teu ngamalkeun bere kula ilmuna ieu kula ningali eta Ki Rahman dina hiji hadis memang sanadna dhaif. 30% penduduk surga dari kaum perempuan yang masuk surga bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena zikir, bukan karena sholawat. 30% penduduk surga dari kaum perempuan disababkeun keur di dunia nak ngaridoan salakina kawin deui. Nek diamalkeun tah moal. Nek diamalkeun tah moal. Anu hayang ka surga ongko. Oh. Eta Ki Rahman kula dibedakeun ka pamajikan. Eta pamajikan kula kan alumni Kabarosan. Eta pamajikan kula alumni Kabarosan. Dibedakeun ku kula mi tadi ge. Naon abi? Iya abi manggih keterangan lah 30% awewe anu asup ka surga lain ku rajin sholat laju lain ku rajin puasa ari kitu lain ku rajin maca ari kitu kunaon kusabab ngijinan salakina kawin deui. Cek pamajikan kula kieu jawab Ki Rahman ka surgana moal jalan dinya haram jadah. Jadi saya kula jalan mana loba keneh. Eta fakta ibu bapak sampai Rasul nyatakan bahkan Rasul wasiat kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, andai kata kau pengen masuk surga gampang. Namun Rasul cek Siti Fatimah, surgamu dan nerakamu ada pada diri suami kamu yaitu Sayyidina Ali. Numatak wajar Rasul sampaikan seorang anak wajib mendapat ridho orang tua, tapi orang tua tidak wajib mendapat ridho anak. Seorang istri wajib dapat ridho suami, ngan salaki teu wajib menang ridho pamajikan. Geus eta lamun deuk kawin teu kudu neangan ridho ka pamajikan. Ayo itu semata kula mah jujur bae karena undang-undang pemerintah teu cocok. Aya undang-undang lamun deuk boga pamajikan deui kudu aya rekomendasi tinu kolot haram jadah cikulah. Sabab cek hukumna kitu lamun anak wajib menang ridho indung bapak. Indung bapak teu wajib menang ridho anak. Awewe wajib menang ridho salaki ngan salaki teu wajib menang ridho pamajikan. Daek teh ngamalkeun nu tadi daek. Belum. Lamun nu ieu ye nu ieu dek teu. Nah, pan anyar teh Ki Rahman nya di daerah Bararaja aya anu viral. Jadi aya penggusuran jalan teh di Bararaja, jadi jalanan kuburan digusur. Jadi eta setiap kuburan anu kena gusuran jadi hiji mayit eta tulang-tulangna dipindah-pindahkeun.
eta diberianan duit ku pamarentah 25 juta sampai 15 dipindah-pindahkeun tulang-tulangna ngan istimewana pas ngagali hiji kuburan eta kuburan geus 25 tahun tapi jasadna utuh ulatakan kulitna boehna ge teu soek-soek akan seuit di luar biasa. Begitu pas dibuka beungeutna horeng awewe itu rame pan viral eta. Begitu pas diteangkeun ka imahna anak-anaknya ditanya ieu ibu indung sorangan cek urang teh pamajikan kiai tah lain pamajikan ustad tah lain ai kitu buka kelebihan naon ieu geus maot 25 tahun jasadna tetep utuh. Jawab anakna, Pak, ibu kami ieu mungkuh nama kasebut jalmi sobar. Keur hirup eta indung kula dicandung tangkal 4 kali. Ngun sabar bae dicandung deui ge. Lumatak buah tina kasobaran dicandung 25 tahun dikubur jasadna tetep utuh. Geus kula rek nanya ka ibu-ibu di dieu, mending buruk mending utuh? Heuy. Mending buruk mending utuh? Nanya pula ke pamajikan Ki Rohman, mending buruk mending utuh? Mending buruk sih. Eta pamajikan kula tuh pamajikan RT. Kembali ibu bapak yang pertama ilmu. Dan kalau kita kaji seberapa besar nilai barokah neangan ilmu ini beda tina ibadah anu lain. Urang salat diganjar lamun geus salat. Urang puasa diganjar lamun geus puasa. Urang sedekah diganjar mun geus sedekah. Tapi istimewana neangan ilmu memeh ngalengkah urang geus dihampura dosa. Alhamdulillah. Bahkan Rasul nyaritakeun man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi. Jelema anu guguru ilmu teu kudu loba sabab rek diamalkeun tah rek teu deuk tah eta leuwih bagus daripada salat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Geus lewat peringatan Isra wal Mi'raj yang pertama mun urang hayang salamet kudu daek niangan ilmu insya Allah. Yang kedua, ketika manusia cek Rasul hayang salamet modal anu kadua wal ibadatu ibadah. Ibadah teh buah daripada ilmu. Ilmu diibaratkeun ku Imam Ghazali bahasana kieu al ilmu bimanzilati syajarah wal amal tamratuha. Ilmu eta ibaratna batang, ari amal ibaratna buah. Geus buah mah kumaha batang. Lamun batangna bagus insyaallah buahna ge bagus. Eta ibadah hartian kasebutna buah batang nama ilmu. Aina diberi contoh supaya gampang supaya kaharti. Di mana-mana lamun aya buah, mun aya batang aya buah. Aya teu kira-kira aya buah eueuh batang. Aina diberi contoh. Teh sarmina kaleuweung. Leumpang ti imah, datang ka jalan ka sisi sawah manggih jambu. Padek bereumna teh contoh ieu dicopot. Barang dicopot tanggah ka luhur, enak jauh batangna ieu. Ai buahna aya batangna eueuh. Ieu jambu hade buceumna. Berarti ieu jambu di bawah silo. Kahati teu? Atos teu? Eta ibaratna kitu. Hartianana lamun aya batang pasti aya buah. Ngan lamun aya buah eueuh batang berarti eta buah di bawah silong. Geus lamun jalma salat teu nyaho kana ilmu salat eta nu kitu salatna di bawah. Eta ibaratnya kitu tah. Maka ibadah ialah buah daripada ilmu. Ilmu bisa kuat, ilmu bisa babuah lamun diamalkeun.
bapak-bapak hayang ieu kawin jeung bidadari. Hayang ganto. Icing teteh mah kunaon. Terus lamun bieu teh urang ngomongkeun bab nyandung tenang, Pak. Bapak-bapak mah bakal di surga dikawinkeun jeung bidadari. Bidadari. Eta bidadari cenah ge teh Kak geulisna wasong. Ngeun eta horenganan cek Rasul, urang lamun hayang kawin jeung bidadari kudu nyaho mas kawin. Mas kawin bidadari eta salat awabin. Apal salat awabin? Hah? Salat awabin, salat ba'diyah maghrib. Pan urang mantah salat maghrib, terus ba'diyah maghrib, kemudian awabin. Geus salat awabin hifzil iman. Loba pantah salatnya. Eta salat awabin 20 rakaat, eta mas kawin bidadari. Kumaha cenah usah kula teu sanggup 20, endah 10 ge. Teu endah 10, endah genep ge. Teu endah genep, endah 4 ge. Teu kuat 4, 2, teu kuat 2. Dua solidah ha. Pangsa etikna salat awabin 2 rakaat. Ta eta mahar atawa mas kawin hayang kawin jeung bidadari. Sedengkeun eta ka bidadari cek riwayat alam dunia poek. Bidadari nongolkeun curugna ka langit dunia, eta curug bidadari anu ditongolkeun eta dunia anu poek bakal caang. Eta ku curugna doang komo pingpingna. Gitu beta. Pangmiskina ahli surga bakal dikawinkeun jeung 70 bidadari. Kak, lain papata. Kali susuna 2 asa berapa? Heuy. RT asa berapa? 70 kali susuna 2 asa berapa? 114 susu. Panen bekal lo apa? Atuh nyeluk kakak turu susu. Kayak pokoknya mah rengsek be susu, pokoknya mah hesna susu be kakak. Geus ulah khawatir. Eta lamun urang hayang kawin jeung bidadari mas kawina kudu daek salat awabin. Lamun hayang diangkat derajat kudu daek tahajud. Atuh ieu masih hayang diangkat derajat teu daek kudang ti peuting. Atuh daek di mana Kak? 2 rakaat salat ti peuting tapak orang-orang yang Allah muliakan. Moal jalma hayang diangkat derajat teu daek kudang ti peuting moal Kak. Itu lima ayah udang tipe tinggi itu keluar ke kamar mandi lain ngalaudu kalah WC SD pae itu lamun hayang loba dunia kudu daek salat duha isok salat duha cek santri mah salat duit eta salat duha eta nan sabna pandina doa nage cikula doa keren eta. Allahumma in kana rizqi fis sama'i wa in kana fil ardi itu ya Allah mun rezeki kula aya di langit pang turunkeun. Mun aya di jero taneuh pang kaluarkeun. Mun aya dina kantong lurah pang pindahkeun. Atuh endah bae kan doa ieu. Terus lamun hayang dibarokahkeun rezeki kudu daek salat duha. Mun hayang rezekina kontan salat mayit. Kontan ka maka? Tino kadaya pula di hutang mah. Non aya di nyolatan bet di hutang. Moal kontan ka langsung. Oh. Kan santri itu menyawa sorangan santri. Itu pula ingat kana dongeng. Itu. Ayat kiai leng kahalu. Itu. Pan santri boleh menyawa sorangan. Lamun kiai nongkrong, trong mang ngaji. Ieu deui bedak ngaji bae. Santri kan. Eta mah trong mang nyolatan atuh berlebay eta. Budak-budak leutik nih. Mangkali mau paehna sugih, amplopna ge 50.000. Eta santri anu muntir lagi 3 kali. Asup kalau ieu dibere amplop, asup ka itu menang 3 sia amplopna ge. Bisnis besi eta mah. Barang balik ngipas.
terugi aing paeh gedak ieu mah 150.000 eta paeh ongkos 10.000 paeh teuing teu boga duit eta santri pisan eta tah datang ka Kobong dipanggil ku kiai kurang mangga dia kiai anu mantas nolatan kumpulkeun kitu nang kumpulkeun amplopna santri naon da kiai kumpulkeun ya aing kan nyeun mandisan anggos bapak dia teu nyumbang ka aing nu mere eueuh geus eta duit nolatan wayahna kumpulkeun jeung meuli semen eta santri nepak tarang waduh cek lu saurang mana aing geus pake mayar sarimi aing komo dia geus nyokot rokok cing untung teh aya muntir 3 kali diem ka dinya aya santri menang 2 poe nu paeh deui nongkrong teh terong mang nyolatan cek santri kiai nek doang kamari deui moal kieu santri haram jadah ieu yang kedua wal ibadah manusia bakal salamet boga ilmu kemudian ilmu na amalkeun nu kasebut ibadah sakumaha urang anu geus maklum ilmu teu diamal diibaratkeun babatangan eueuh buahan geus lewat peran Isra wal Mi'raj yuk setik-setik urang amalkeun ilmu insya Allah di dieu mah masih rempeg para kasepuhan di umur 90 geus aya kiai-kiai sepuh geus teu aya kuari tinggal butitikna sementara dunia lamun ningali kuari kak masyaallah gogodan dunia fitnah dunia geus papalaka omo kuari geus mulai usim naon usim nu dagang pokok apal teu kakan ulang pokok geus musim kuari pokona mah lamun kula menang pokona mah waduh, si kula mulai dagang pokok. Oh, bakuali calon kak, rajin ka majelis taklim, rajin ka masjid, begitu geus menang lu eleh Allah, lu menang Allah. Ieu zaman kuari geus loba fitnah dunia. Geus urang mah ulah kasih ku ieu ku itu, mun urang hayang salamet teangan ilmu, amalkeun ilmu insya Allah. Yang ketiga kata Rasul manakala manusia hayang salamet warizqu minal halali satik-satik yuk raksa kada haram teangan kasab teangan pagawean anu bentuk pagawean tersebut ialah halal eta urang lamun ngomongkeun halal teh ayeuna seutik urang ngomongkeun bab salat eta salat aya syarat aya rukun Syekh Ibnul Mukri ngomong kieu rukun salat eta bimanzilati roksi alal jasad rukun salat eta diibaratkeun ge sirah mun dina awak mah rukun salat aya sabaraha teh aya sabaraha rukun salat aya sabaraha aya 5 aya sabaraha erok pula di dia ngomong 15 ngomong 14 rukun salat eta aya nu ngomongkeun 13 lamun nu ngomongkeun 13 berarti rukun tumaninah nu 4 panggonan dihijikeun lamun anu ngomongkeun 17 rukun salat dina tumaninah ditafsir aya nu ngomongkeun 18 aya nu ngomongkeun 18 ngan urang ambil pokokna eta dina salat pan aya rukun nu matak eta jalma salat lamun teu nyaho kana rukun salat moal beres duang jalma hirup di masyarakat teu ngarukun atuh moal enak Syekh Ibnul Mukri ngomongkeun rukun salat dina awak diibaratkeun sirah dalam arti manakala manusia salat teu nyaho kana rukun salat berarti duang jelema eueuh sirahan kitu mana rukun salat ayeuna urang cacah karaya rukun salat bagian ucapan aya sabaraha teh rukun salat bagian ucapan aya sabaraha aya 3 aya 5 hiji takbiratul
ihram, kadua maca fatih, katilu maca tahi, kaopat maca sholat, kailima maca sal. Eta rukun ucapan kudu apal. Ini mengaji unggal poe eta sih ngajina teu ngayahu ngarobrol bae nya kitu ngajina. Mun ibu-ibu memang kana kue ge tereh beak atuh mainna mangajina mau atas bae sih beak lain di dahar pindah kan atas ngomong jeung oncu bae jeung oncu. Oh bener para sakula begitu teh ibu-ibu mah. Eta rukun ucapan. Setiap rukun ngabogaan syarat kurang kudu apal. Hiji maca takbiratul ihram, dua maca tahiyat, maca Fatihah, tilu maca tahiyat. Eta lapan tahiyat buah daripada mi'raj. Cek riwayatna kieu eta Bu pami telepat. Eta Rasul beuring kitu dongkap ka payunan Allah, Rasul langsung sujud beurek. Nah, bari maca at-tahiyyatulillah. Ari panghormatan sadayana kedu Gusti. Gitu bahasa orang teh. Disambung ku Allah, saur Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cek Allah kasalamatan pikeun anjeun nabi anu aing rahmat, anu aing ulas, anu aing barokah ka anjeun. Tak ieu Rasul dikitukeun ku Allah, ieu gagahna Rasul. Ketika Rasul dapat sambutan assalamu alaika, bahwa Rasul disampaikan salam tipu Gusti Allah, Rasul ingat kana umatna. Cek Rasul kok aing doang inu salamun. Nah, Rasul ngajawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Gusti ulah abdi bae inu salamun. Hamba-hamba Gusti, hamba-hamba Gusti anu soleh wayahna Gusti salametkeun. Nah, bisa ditembal ku malaikat Jibril di langit ke-7, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tak hasil mi'raj eta hasil dawuh Allah Rasul jeung malaikat Jibril, maka dipakai ku urang unggal waktu nu mata wajar saur Rasul as-sholatu mi'rajul mukminin, bahwa salat eta tarajekna pikeun jalma mukmin. Ngan eta salat kabagi-bagi, aya salat syariat, aya salat thariqah, aya salat hakikat. Model urang mah geus gagah bisa salat syariat bae. Mana beres rukun ucapan, beres rukun pagawean geus gagah ku kitu bae. Lamun dikembalikan tadi bahasana warizqu minal halali, di antara salat nu ditarima ku Allah sabada beres syarat jeung rukun termasuk kategori kadaharan anu didahar ku urang, ieu ngajadikeun syarat salat bakal diterima ku Gusti Allah. Ibnu Abbas ngandikakeun ketika jalma barang dahar anu haram, maka eta jalma 40 tahun naudzubillah salatna teu diterima. Naudzubillah wa rizqu minal halal satik-satik. Puasa namun hayang lega sawah atuh ulah ku pacul ngagedeana kudu duit. Bener kan toh? Namun dagang nu endah dagangna ulah campur ngabong. Ngan eta padagang lamun ningali dina hadis Rasul naudzubillah-nya. Cek Rasul ieu asyaddun nasi kidzaban at-tujar. Eueuh deui jelema pang rosak-rosakna ngabohong saalam dunya moal mahi kana padagang. Ieu cek Rasul. Bener dan teh eta. Oh jeung parosa kula padagang geura ge padagang. Itu urang ka pasar cek urang teh sabaraha teh tongkong. 10.000 cenah Pak Ustad. Cek urang atuh 7.000 bae burung. Ih demi Allah. Modalna kitu meunang. Demi Allah. Modalna gitu menang, padahal modalna 6.000, 10.000 ditawar 7.000, bahasana demi Allah modalna ge teu meunang. 1.000 ladang ngabohong diparabkeun ka anak pamajikan. Saur Rasul
kullu lahmin nabata minas sukhti fannaru aula bihi. Setiap darah daging anu ngalir tina barang anu haram fannaru aula bihi, naudzubillah neraka nu paling utama. Geus cek Rasul lamun urang hayang salamet, ciri jelma anu salamet barang daharna rizkina tina barang anu halal insya Allah. Anu kaopat sejam leuwih benya. Kayaknya sih jam 2 mah. Terus ieu teh. Bener teh. Sok bohong bu. Ieu mah ieu sok nanya nih, mi hayang keneh geus. Tunggu seureun. Gitu. Ajan urang hayang Bandung mah gitu. Anu kaopat saur Rasul ciri manusia anu bakal salamat ialah wasyabru ala siddah wasabru ala syaddah. Manusia ia kudu sabar ketika Allah diuji. Karena karena pada hakikatnya ibu bapak manusia hirup di alam dunia geus diuji, geus disiapkeun cobaan anak. Sementara lamun ningali kana hadis mah kieu idza ahabballahu al-abda ibtala, ketika Allah cinta ka hiji manusia ibtala maka eta jalma dibalian ku Gusti Allah, dicoba ku Allah. Zaman-zaman ayeuna ekonomi urang keur masyaallah bae ka. Kuari ulah takanu teu usaha, nu usaha ge kuari nepak tarang. Bener Kak? Urang keur diuji ngan ujian ieu macam-macam. Aya ujian anu anak bae, aya nu diuji tina urusan rezeki bae, aya nu diuji ku macam penyakit jeung sajabana. Tah manakala manusia saur Rasul diberi ujian ku Allah sabar, maka sabar merupakan pintu keselamatan insya Allah. Geus urang kudu sobat itu. Tadi malam teu sabar anggeus banyak itu. Zaman kuari masyaallah bae Kak keur sagara-gara hesek. Bener tanto mahal kuari Kak. Segala-gala anak kuari naik kuari. Ngeun susu doang anu turun. Hesek kuari ka keur masyaallah bae zaman kuari. Lamun urang-urang kurang kasabaran geus masyaallah bae. Ngan memang ujian eta macam-macam. Itu ujian hirup eta macam-macam. Ngan lamun ningali kana katerangan ulama anu geus maklum, ujian merupakan alat. Ujian merupakan jembatan ketika manusia mencapai tujuan. Moal jalma lulus sakola, moal jalma boga titel sarjana jeung sajabana, lamun teu ujian geus mudah-mudahan urang ge beres tina cobaan, ciri Allah rek ngangkat derajat. Alhamdulillah. Yang terakhir wasyukru ala nikmati, manusia anu bakal salamet saur Rasul keur hirupna daek syukur ketika diberi nikmat ku Gusti Allah. Di antarana model kira urang memperingati Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan infak, tenaga, pikiran urang ieu dibalas ku Allah. Amin. Bari jeung infak sagala-galana dibarasan dan dibarengan ku ka ikhlas. Sobeta ka hirup ibadah naon bae ge lamun urang teu modal ikhlas cilaka. Ulah inget kana dongengeun daulah. Aya kiai boga santri 2. Anu hiji si Udin santrina. Anu kaduana si Pendi. Ampura ye ngaran Udin jeung Pendi. Aya kiai boga santri nu hiji Udin nu kadua Pendi. Ieu santrina balik saduaan. Datang ka imah cek si Udin teh kana bapana Din kunaon dia balik. Atuh teu bas hayang balik bae cenah. Ajudan ka pondok dia. Coba jadi suk. Lain dia enek balik ka kobong mah, wae dia ka imah kiai ulah tepat izin. Laju atuh mau modang burung dia teh. Nah, ieu si Udin Kak balik ti imahna teh nyambut dangdeung. Wadi gordena teh. Cek si Udin mikirna mudah-mudahan ye kiai daekeun cenah kana dangdeung denek mawar
jirukna mawa salah Allah akhirna tasiudin mawa dangdeur ikhlas karena Allah hayang kadahar ku kiaina balik ke itu ke pesantren. Waalaikumsalam. Jago mana Udin? Mohon bah ka kiai na teh. Mana eta? Modang deur kiai cina. Tugan bae kiai cina sanggong. Oh nya abah mau buki jasa cina eta kana dangdeur. Aju ka mana teh kiai? Kalapur pun di sini. Contoh ya. Tah, cek kiai, din dina baikna cina. Neuk wih deui cina kiai. Aju ka diirah ka dieuna. Paling isukan cina kiai ka dieu deui. Oh nya kitu mah. Ngobrol ka kiai jeung pamajikan. Cek kiai teh mik angkat man abi si Udin lah datang mau dangdeur laju ieu balikna urang bere naon cenah berapa tuh di bere naon cek pamajikan kiai kieu abi pan kamari teh aya semak mawa embe laju atuh urang urusan embe teu bisa laju geus mending bikin bae tambe kana si Udin oh bener mending dibikin bae tambe si Udin mawa dangdeur balik dibere embe tuh kiai nuntun embe si Udin datang ka jalan panggih jeung si Pendi cek si Pendi din di mana dia menang embe aing ge dibere kiai dia cenah kumaha bieuna teu nyaho aing ge aing ti mah dia mawa dangdeur jak hayang kadahar ku abah ku kiai kunon aing balik dibere embe bagus amat dia milikna. Nah si Pendi otak usahana jalan otak bisnis ya saya tahu cek si Pendi si Udin mawa dangdeur balik dibere embe lah aing bener mau kadu cenah piraku aing teu dibere sapi. Nah si Pendi ka pasar meuli kadu 10 hulu 50.000 sauluna berapa 500.000 dipanggul ku si Pendi ka imah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ija kumaneh Pen? Mohon kiai nana tak kadu sugan kiai hobi nya ka hobi abis nya eta mah. Kadapurkeun. Ngobrol ka kiai jeung pamajikan. Mik tah rumahnya tah si Pendi mau ka adu tah makanya nih balik deui. Aju lain urang bere naon cenah. Teu nyaho cenah aja embe hiji. Berapa sih teu bere naon? Atuh lain daripada kosong urang bere dangdeur beuling. Oh daripada teu bere naon cenah. Nah si Pendi balik menang dangdeur. Ari itu mah niatna karena Allah ari ieu mah atuh hayang menang sapi ieu. Mikir lagi piraku merendang dor dibere me ari aing mereka adu teu dibere sapi. Atuh niat teh karena Allah. Atuh balik saya teh mau kadu. Ih monon ngaranna. Modang dor haram jadah si Pendi dina ieu. Kiai geus eta lah mata wajar cek Syekh Abdul Aziz li anna aunallah bi qadri niyatihi pertolongan Allah diukur tina niat urang sadaya. Geus mudah-mudahan infak tenaga pikiran jeung sajabana masyarakat urang ieu mudah-mudahan diganti ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu terakhir simkuring rek naros ka ibu-ibu. Bu eta ngaji mahal ta murah? Ngaji mahal ta murah? Murah. Imana aya majlis taklim masang bandrol. Nek ngaji ka Ustaz Rahman kudu bayar 50.000 aya ta Allah. Nek asup ka masjid salat kudu bayar 10.000 aya ta Allah. Moal aya. Terus ngaji eta murah. Ngan ulah salah ieu ngaji murah ge di dunia. Di akhirat mah bakal mah. Nah, diberi contoh nih kukula ieu supaya kahati. Pula urang Cikadueun. Deukeut pula maka Cikadueun. Aya mamang kula di Jakarta nelpon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon, Mang? Kieu ye, mamang rek hajat di Jakarta. Laju wayahna ieu cuan teu dibawakeun emping. Jadi Cikadueun mangabada kemping atuh pupuh. Wayahna ke cuan teu mau empingnya. Insyaallah emping ieu. Itulah contoh ya. Begitu pas datang karena waktuna, ulah ngajak sakadang kakak. Ulah kak, ayo urang konangan ka Jakarta, atuh hayu. Ngeun ieu mamang urang hayang dibawakeun emping, atuh emping ieu. Urang nyiar bae ka Cikadueun, ulah mampir ka Cikadueun. Nanya pula kepada emping. Pula teh sabaraha emping sakilo? 10.000 cenah Pak Ustaz.
Ieu 30.000 cenah posan 1 kilo. Abdi meser 10 kilo. Sabaraha? 300.000. 1 kilo 30.000, kula meuli 10 kilo 300.000 dibayar ku kula. Napi meser mun napi nicang. Kula nanya kan sakadang kakak. Ieu cek kula kakak hendak meuli moal. Moal lain mah. Jadi lempang naik jeung aing ieu. Aing sanajan teu meuli ge pasti nama pajar menang duaan. Oh cek kula Belanda ieu. Teu meuli ieu kakak kula mah contoh. Dar kula ke Jakarta. Memeh kanu hajat kula mampir ka Istiqlal beres salat turun ti masjid kula nyingjing emping naik kana mobil. Jol-jol mau Alphard, mau ke Sapatu mau tas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih kiai damang si kula. Punten kiai naon tanda plastik emping. Wahna kiai dibeli we ku kula. Todok si kula. Kula jauh-jauh di Cikadun. Wayahna we kiai dibeli we ku kula capek neangan nu boga emping di Jakarta eueuh. Geus dibeli we ku kula sabaraha teh kiai meulina? Cek kula 30.000. Geus kiai dibeli ku kula 1 kilo 1 juta. Ah, ngalamun kula. Kula buka perhitungan ieu. Geus kiai dibeli ku kula 1 kilo 1 juta. Keke kumanya. Enggak 1 kilo 1 juta. Kula mikir. Aing meuli emping 10 kilo 300.000. Iya dek dibeli 1 kilo 1 juta berarti 10 kilo 10 juta berarti aing boga untung 8.700.000. Aing lamun mau 1 ton we. Sugih aing. Sugan ku aing mah ieu emping sarua bae di Jakarta ge murah. Horeng ieu emping murah ge di Cikadun. Di Jakarta mah mahal. Kumaha Ustad? Geus burung dijual ku kula. Boga kula ieu. Ngan dina hate kula kaduhung teu mawa loba sing horeng eta emping murah ge di Cikadun. Di Jakarta mah dijual ku kula boga untung 8.700.000 ngan dina hate kula kaduhung teu mawa loba. Kumaha cek kakak kula atuh kumaha aing dia. Aing teu sakebeul-kebeul acan. Ka hati teu? Ka hati teu arah ngomong kula ya. Eta ibadah ge kitu hadirin. Murah ge ieu ngaji di dunia. Murah ge ieu maca Quran di dunia, maca sholawat, zikir jeung sajabana. Murah ge di dunia, di akhirat mah bakal contohna doang tadi mangkilang kula bawa karena teu loba kaduhung. Begitu dibayar horeng mahal eta di Jakarta mah. Ta ibadah ge kitu. Jaga di poe kiamat nu tukang ngaji bae, nu tukang zikir bae, nu tukang maca sholawat bae, ketika dibayar ku Allah ganjarana nu tukang ibadah bae ge jaga bakal kaduhung komo anu teu ibadah. Karti tento. Karti to. Geus geus karti. Bola geus karti mah. Sonon ngaji mah nu disiar ka karti. Cek guru kula kieu pan dia lamun ngaji di mana bae tanya jamaah. Jamaah karti tanto cek jamaah kaharti atuh geus dia eureun. Sabab nu disiar ge kaharti tanto yo. Henteu. Cek guru kula coba nu hade tanya deui. Jamaah karti tanto cek jamaah henteu meuning eureun dia kieu. Eta ngacaprak nu sajam can ka hati keneh moal endah meningkeun heureun. Cek guru kula kitu. Hati teh. Eta nu kitu ngaranna hayang eureun. Geus anu terakhir kula ingat kana nasihat syair. Yakin urang dia hayang salamet? Yakin urang dia hoyong salamet? Ingat kula kana nasihat syair kieu. Yarjun najata wala yasluk masalikaha inna safinatala tajri alal yabisi. Kaki tanto suka ciri ya kicip lagi
Cek bahasa orang karutomo nama kieu ngarep hayang salamet tapi teu mapai jalan kasalamatan parahu ge tara lempang mun keur aya di daratan. Manusia mukmin saur Syekh Syair ngarep-ngarep hayang salamet tapi teu daek nyicingan jalan ka salamet. Seberapapun hebat perahu, seberapapun gagah perahu, eta perahu teh gagah ge, bagus ge, mun bisa lempangna kudu di luhur cai. Dalam arti sanajan gagah perahu, sanajan gagah kapal di darat mah moal kudu bisa lempang. Dalam arti setinggi apapun jabatan manusia, sebanyak apapun harta manusia, apapun profesinya, manusia mukmin ngarep-ngarep hayang salamet ngaji tebek. Karena sholat api sodakoh pel. Atuh rek di mana salametna? Geus lamun urang hayang salamet, yuk cicingan jalan kasalamatan insya. Jalan kasalamatan ulah jauh-jauh di para alimil ulama insya Allah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat as'anakumullah. Nyarios mah dipanjangkeun panjang, dipendekkeun pendek karena situasi sareng kondisi termasuk simkuring rada kirang sehat, simkuring hampir tiap puting ieu. Jadi sawaran lagi rada kurang endah. Pamajikan ge geus teu katoel-toel acan. Bahkan kula ngomong kamari ieu kula peuting uleumpang isuk beumpang, tapi pamajikan mah alhamdulillah reuneuh deui bae. Anu ngomong kana kula eta usad peuting ngariung beurang ngariung aya pamajikan reuneuh pinter kiai mah teu kabur peuting teu kabur beurang isuk-isuk. Sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna. Kirang langkung nyohonkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.